Para mitra sadaya urang lajengkeun dongeng di Mangja Official kalian atas nami admin sareng kru di Mangja Official Mangja ngaturkeun nuhun. Nah, cenah aya admin jeung kru para mitra teu tiasa dipidamel ku nyalira para mitra di channel YouTube mah kedah aya timna para wargi ayeuna mangga gali para mitra di bagian tingawitan ngabongkar kaset para mitra. Kaset kedah dibersihan para mitra tos dibersihan teh layak atana pinteuna di ieu para mitra tiasa muter keneh atana pinteuna upami teu tiasa diakalan upami tos diakalan teu tiasa naon-naon tos we kantunkeun itu tiasa muter mah kumaha atuh para mitra nu tiasa keneh muter ge diakalan kadang-kadang kekeresekan sareng sajabina diakalan gitu nya seueur cara para mitra namun upami tos dugi kana akhirna kusut tos selesai begitu kusut para mitra paling-paling dilangkung gitu ada mangga atuh neangan Bapa karangan Kileksa urang teraskeun margi jujur para mitra mangja henteu ngarekam deui nu enggal ngarekam tina kaset anu kapungkur dialihkeun tina kaset kana MP3 MP3 jantan MP4 para mitra tos kitu para mitra diedit deui ku bagian anu editing para mitra dipotong-potong deui di mana pantesna para mitra kitu nya disadiakeun kanggo YouTube margi YouTube aya permintaan kedahna kieu cenah kedah aya tempat kanggo naon kanggo pemberitahuan informasi sareng sajabina kitu di antawisna janten rumit dan teu tiasa sakaligus mangga neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka-68 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-68. Sakumaha nu kauningan, akhir bagian ka-67 urang parantos sami nyaeta sami-sami ngabandungan tokoh enggal nu ngaran Ki Baraja. Mangga para wargi sadaya urang sami-sami hanca ieu dongengna. Judulna neangan Bapa karya Kileksa. Kumaha saterasna ieu dongeng? Mangga urang sami-sami bandungan carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-68. Ceuk dongengna cenah para mitra urusan Ki Baraja teh ngakukeun. Yen 7 tahun anu kaliwat manehna sosobatan jeung anu ngaran Wiganda. Ari Wiganda kasebut garong gerot jago rampog raja bangsa. Ki Baraja jadi wakilna tapi lila-lila teu panuju kana pagawean Wiganda. Nya manehna boboleh. Yen rek misahkeun diri ti Wiganda, ngan janji moal ngaganggu ngaharu biru. Rek hare-hare hirup, tapi Wiganda teu nya tujuan malah mah maksa ka Ki Baraja. Sangkan tetep jadi baladna tuluy pakeukeukeuh itu keukeuh ieu eureun. Au itu keukeuh rek eureun jadi garong ieu keukeuh nyarek nu ahirna der galungan. Dina akhirna dina seuseuhanana Ki Baraja eleh. Ngan teu bisa dipaehan sabab boga ajian aneh. Moal waka paeh muncan hayang paeh. Nya minangka hukumanana sangkan Ki Baraja teu incah ka mana-mani, dibakutet ku perban. Bari dijiad ku kasakten Wiganda bus kana guha, teu dibere dahar, teu dibere nginum, sumawona ditempuan. Eta mah dipikeun we da maksudna ge hayang ngabinasa. Unggal taun ditempuan tapi Ki Baraja hirup keneh bae. Nu akhirna disirep di pangaruhan ku ilmu Wiganda sangkan Ki Baraja ngagugu kana parentahna. Nya harita ge dikirimkeun ka kamar eta ku hiji jalma pikeun nyiksa tilu tawanan nu bieu dilaporkeun ku si bewok kadununganana. Kitu riwayat nu dipedar ku Ki Baraja. Angara jeung Nyi Saerah colohok bengong kitu di Mang Dampa. Tiluanana kaget sabab aya jelema nu kuat teu dahar teu nginum 7 taun lilana. Bari tetep bisa ngomong sarta pipikiranana teu robah. Syukur Andika geus bisa nerangkeun eta riwayat. Tapi naon sababna Andika bet sujud ka kuring? Apan tadi rek ngabinasa ka kuring tiluan lain? Cek Anggara. Ngaing si janji. Sing saha nu bisa muka perban rek disembah ku ngai. Sarta ngaing rek nurut kana kahayangna. Tata ayeuna ngaing jadi bade gasia.
ngaing rek nurut kana paparentah sia sabab sia nulungan ka ngai. Anggara ungut-ungutan ngarti ku sakitu oge sabab moal teu bungah aya nu mukakeun teh sasat asa ditumbuh umur. Syukur ari kitu mah heug kuring daek jadi dunungan anjeun. Tah ayeuna kuring rek nanya nu ngaran Wiganda teh kumaha asal usulna leung ti mana asal. Ngaing teu nyaho. Tapi nah make wawuh sarta bisa ngahiji. Ngaing eleh tarung talu ka manehna. Oh kitu. Di mana tempatna ayeuna? Ngaing sanggup nuduhkeun. Yo atuh tuduhkeun. Tapi samemehna tewah heula balad si bewok. Jeung ditulungan urang Cilentah nu disangsara ku si bewok, kuring ngadaguan di dieu. Ngaing nurut. Ngan sakitu jawab Ki Baraja. Cong nyembah bet asa dina zaman kerajaan anggara asa ningnang di semah teh. Tapi Ki Baraja teu beunang dicarek keukeuh wae nyembah. Geus kitu jung nangtung jola-jola ngadeuketan bilik batu. Tuluy ngajanteng heula kawas nu keur mapatkeun ajian. Ku anggara jeung baladna diteuteup ti tukangeunana. Bat mata keung, tulang iga naronyol beuteung lengkeh, kulit meh rapat jeung tulang tongong, nu ngagendul iwati hanapeun cangkeng, dibungkus ku lamak hideung nu geus kucel, kahanapna ngan semet pingping, kitu ge rawing bitisna seleutik, nu ngajendul ngan tuur jeung dampal suku jebrag. Ari buuk panjang gimbal jiga inyuk campur aspal, amun sorangan nenyo nu kitu mah moal teu ngiihan maneh bari ngayak-yak sieun. Cag urang tuna ieu masalah para mitra urang caturkeun Ki Bewok. Sanggeus hasil nipu anggara jeung baladna bijil ka tempat main, cakakak seuri bari nulak cangkeng, nu aya di dinya colohok lantaran teu ngarti kana maksudna nu seuri. Tapi si Tegar nu tadi marengan kadinya geus ngarti tangtu nu tiluan teh dibinasa ku si Bewok. Sabab geus teu aneh geus lain hiji anu dibinasa nu disiksa ku si Bewok ku alatan teu pira ukur tina pasualan main. Cilaka jang anggara disiksa. Saha nu baris nulungan manehna. Mangkaningan manehna nu bisa diandelkeun, kari-kari kalah katipu. Loh, jangan kumaha nulunganana nya. Kitu lumengisna hate si Bewok nu ngarasahan nyelu ku ayeuna kajadian eta. Kumaha geus anggara teh Kak? Ceuk si Badut. Kumaha aing we, pokona mah kojor lah. Sok. Bisi ayeuna rek ngabela, kasih anggara maju. Ku aing diasupkeun ka kamar setan. Jep taya nu wani nemalan. Si Tegar ngahuleng huntuna kekerot dahan amarah ambek lain lumayan mun wani mah hayang nampiling ka si Bewok. Nu gableg modal dereng ngalandu deui. Kajadian tadi anggap eueuh montong di pikiran. Hayo maju deui, cek si Bewok mere komando. Dereng ngadu deui nu eleh nungtutan barali. Dina kaayaan kitu si Tegar asa aya kasempetan manehna milu balik jeung nu eleh main. Tapi henteu balik ka imahna manehna teh ngabecir mulu ka imah Aki Sukri. Poekna peuting teu matak jadi halangan, kacape teu matak jadi gangguan. Datang-datang ke ketrok kana panto bari ngageroan ka Aki Sukri. Aya naon Ujang? Ceuk nu ti jero. Abdi Tegar aya perlu ka Aki, penting je. Kolotrak panto dibuka, berai cahaya cempor mawur kaburuan. Beungeut si Tegar kacaangan. Lol harita aya Aki Sukri langsung nanya. Aya naon? Pokna bari mencerong. Cilaka Ki, jang angga, Isairah jeung Mang Dampa. Pahlawan urang beunang ku si Bewok. Diasupkeun kana kamar setan. Pasti ayeuna teh keur disiksa, bari toge dulur kuring. Bijilna geus jadi mayit. Hah? Jang angga. Kumaha atunya? Kuring nekat dah. Yen teuing pae ge asal geus laksana we ngalawan si Bewok jeung baturna. Ayeuna minta bantuan ti Aki, geuingkeun sakabeh kadang warga Cilentah, urang rempug sararea. Satuju atuh heug ku Aki urang gerakeun. Aki Sukri ujug-ujugnya tujuan. Karena niat si Tegar sumangetna bijil sabab geus hantem wae di hatean ku anggara. Yen sieun mah ulah ku manusia, tapi kudu sieun ku Allah, maot dina ngabela agama Allah, mati syahid kasebutna dijamin ku Allah bakal diganjar ku ganjaran anu lipat ganda. Aki Sukri singkil, bebeja heula ka sinini jut turun gedig init ngajugjug ka garduh rona. Dituturkeun ku si Tegar datang-datang kurulung nakol kohkol ditihtirkeun tarik pisan. Nyapuguh para mitra sadaya, harita urang Cilentah teh para wargi. Harita teh tingkorejat hudang nu nyaring keneh curinghak jut tarurun kaburuan.
Rabul kagarduh Rona nu atuh sakedeung geus ngagimbung deket Aki Sukri. Aya naon Ki? Aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Aya naon Ki? Aya naon? Sararea para mitra sadaya naranyakeun. Raung naranyakeun ka Aki Sukri. Regna kol-kokolna eureun ari Aki Sukri ngahegak bakat ku cape. Lung panakol dialungkeun ka palabasi Tegar gep ditangap. Disangap. Dulur-dulur, reg eureun deui tuluy ngomong deui. Aki teh ngahajana kol-kokol mere bewara ka sararea, peuting ieu jangan ngarasa pada kanca. Nu geus bumela ka urang ditangkep ku si bewok diasupkeun ka kamar setan. Da ku kituna urang teu meunang cicingeun. Hayu singkil babarengan urang sabibilulungan ngabela bebeneran jeung keadilan. Urang lawan kadoliman jeung urang bela agama Allah. Urang rebut deui kamardekaan urang. Jung geura singkil cokot pakarang nu boga bedog bawa bedog, nu boga tumak mawa tumak, nu boga sumpit mawa sumpit, nu baloga gegedir mawa gegedir, urang tumpur ludeskeun si bewok jeung baladna. Yuk urang babarengan rempung jukung jeung Aki. Ker sararea surak. Teuing kunaon sumanget urang Cilentah ujug-ujug ngagedur. Hurung minuhan dada buriak ngingrai lalumpatan ka imahna masing-masing. Lalaki nu jagjag para mitra gupgap kana pakarang, tup-top kana pakaian darang dan saring setnaker, kawas nurek maju jurit. Si Tegar bungah lantaran niatna dirojong ku sakumna urang lemur. Dina waktu nu singket puluhan prajurit Cilentah geus kumpul kadi ngadaguan komando, gero Aki Sukri biantara deui. Ari siasat perang aya di si Tegar manehna nu baris mere komando ka urang sararea, awas kabeh kudu nurut mun hayang hasil. Si Tegar leuwih ngarti kana urusan perang. Yuk urang resa bilulungan. Cek Aki Sukri. Hidup Tegar! Hidup Tegar! Hidup Tegar! Balarea reang para mitra. Nyamut si Tegar anu memang di Cilentah mah jagona. Teu aya nu mahi eleh sotek ku si bewok da kurayat di dinya mah pada mika gigis. Cung si Tegar ngangkat dua leungeun cep sararea jempe. Ngong si Tegar biantara. Para saderek sakabeh, dulur-dulur batur salemur. Reg eureun heula nyelang neuleuy ciduh pokna teh. Teu kudu loba baturan. Ayeuna ulah main kepung atawa urang dodoho. Main dodoho. Langsung serbu tempat pamainan, hancurkeun sagala rupana. Terus rugrugkeun kamar setan ngan omat sing waspada ngayonan anak buah si bewok. Sabab rata-rata jago silat. Tapi teu kudu sieun. Ku babarengan pasti kacerek deleg. Hayu maju. Ker sararea surak. Peretek lalumpatan, ngajugjug ka tempat pamainan pating jorowok pating garero, sora suku meni blag-blig-bleg, sora napas meni pating sarea meni sea. Jeleng-jeleng laluncatan ka jalan gede bring paheula-heula, kabeh pada hayang pangheulana nepi kanu dituju. Ti kajauhan keneh sora nu surak geus kadenge, ngagareuwahkeun balad si bewok anu keur anteng ngadu. Puguh si bewok reuwas manehna meni dengdek-dengdek we ngadengekeun ngaguru jeung surak ayeuh-ayeuhan. Ae, sura naon teh? Nu ngepung bangsat kitu? Pokna bari nangtung, panon mencrong kaluar. Para mitra anu mulia, reg harita nu ngadu eureun heula bandarna milu curingha. Si bewok ngarasa heran tara-tara tisasari bet aya kajadian kitu. Nu nimulkeun kahariwang dina hatena sabab najan gagah rongkah jeung loba balad ge. Ari dirempuk ku jalma puluhan mah teu burung rada deg-degan. Cilaka dak aya nu nyerang jigana yeuh, cek si bewok tuluy singkil bisi aya karaman nu tumiba. Wah, tilaku urang Cilentah nu carimpeul make jeung ngalawan. Eta mah maroro meureun moro careuh, cek si Ocen jiga nu taya kasieun. Wah, sia mah teu make polo careuh sagede naon make kudu diboro ku jalma loba. Careuh mah diboro ku sorangan ge beunang euy, teh mal badud. Hatena rada ngolemar loba kahariwang. Lain moro ku sorangan mah ya, lain atuh moro ku sorangan mangudag. Naon sia teh kalangan cunan yang dicabok wae? Si badud ujug-ujug ambek, hiu plak pipi si Ocen dicabok. Puguh si Ocen teu cicingeun nafsu ngagedur. Amarah teu kawadahan seak narajang peureub meni nyewuk ngalahulu angen. Tapi si badud nguriwed ka deukeut tihang, gebro peureub si Ocen nonyok tihang, kuak ngoceak. Kebeg si bewok ngarenya gret kanu ngagero. Kunaon sia Ocen? Sakieu keur riweuh sia kana ocon we. Si badud ngareuyan ka.
Si Kocen ngoconan Kak, cek si Badud di para mitra sadaya. Si Bewok amakeun asa diheureyan. Teu anta parah deui habak-habak anak buahna ditampilingan atuh meuni pating koloyong bari nyekelan pipi nu katampili. Baturna nu sejen teu loba omong kalah ka pating raring. Da ngadenge nu surak ayeuh-ayeuhan keur kitu gero anu ngagorowo. Serbu hancurkeun euy, beretak sada nu lumpat. Jeleng-jeleng anu luncat ka jero warung. Porobot ceger-ceger nu najongan panto. Bilik talobros batu pating beleuwer ka jero puguh si Bewok beuki kawer. Gero manehna mere komando. Dak lawan euy, beneran kabeh. Serepet-serepet seak anak buah si Bewok kabeh ngalugas bedog. Jeleng-jeleng misah nu ngagulung da bisi cilaka, teu ngagulung bisi cilaka. Teu dilatih harita ger perang campuh bedog pating kolepat parabot perung-berang, meja jeung kursi pating borobot nu ngajerit nu ngoceak, nu aduh-aduhan campuh ngajadi hiji. Pedentrang pes lampu pareum aya nu ngadek. Berai-berai aya cahaya beuki lila beuki gede. Perepet-perepet kurung-kurung imah paranti main diduruk ku balad si Tegar. Ker surak ayeuh-ayeuhan bari ngahujanan hateup. Sawareh pating beleuwer ka jero. Waduh, kelo. Anu kukurutus bari ngudupung pelug sadanu labuh, koceak anu ngajerit. Ditema kudu ngagorowok satarikna. Harita teh para mitra jeleng-jeleng loba nu luncat kaluareun imah da bisi jadi parab seuneu. Hiuk-hiuk si Bewok ngupat ngapit bedog, belentrang aya nu nakis ku bedog. Cakuk, aduh. Salah saurang kabeunangan tak-takna para mitra. Inta, Damin, Karsim, nu tatu bawa keluar euy. Awas, seuneu beuki gede, ceuk si Tegar bari ngajeleng. Seak harita para mitra bedogna nyamer ka salah saurang musuhna cakuk kana punukna. Cenah rumpuyuk cabet ditimpah ku tampilinganana. Mana si Bewok euy? Ku dewek rek dikaryakeun deui, ceuk salah saurang bari luak liuk teu nyahoeun aya nu ngajanteng hijireunana. Bari ngintip mangsa horente Ocen. Suaban siang bacot, sia nu rek dikaryakeun ku aing ya. Cenah bari jeung kitu bedog nyamer kana beuheung eta jalma. Tapi teteh larikat bari mundur ngababukeun bedog hiuk belentrang seak si Ocen rajang deui. Jeleng pecir musuhna kabur. Si Ocen kekerot nahan amarah. Goblok sia. Sungut gede digebrag sakali ngabecir sia. Badi saya melisung cana naon geus ngagunakeun jurus Cibarusah deuleu. Baduel teh. Ceuk si Ocen bari ngamang-ngamang bedog. Sia jeung aing lawan sia, ceuk hiji lalaki tukangeunana seak gegendir kana punuk. Si Ocen lain jago sakatiga. Angin tenggelan karasa pisan. Lep sirahna ngelot plos gegendir teh ngakan angin. Hiu kolepat bedog si Ocen rek nigas pitis nu nyerang teh. Tapi jeleng luncat terus ngajaul plos bedog ngakan angin. Kur seuneu kurung tukangeunana. Musuh si Ocen ngabecir, si Ocen sorangan kapaksa kudu dodongkoan bijil di eta tempat. Barang keur campuk itu borobot bededag rieg bumi alam asa ingeung. Korokok bededag kedebut blug koceak anu ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Nu tarung kabengbat kabeh ret kapalebah nu ngoceak. Barang breh sidik pisan aya nu gudawang dadana, getih ngucur kana baju jeung calana. Horeng si Badud kabentur batu gede nu diburakeun ku Ki Baraja. Juringkang siga rorongkong hirup rupana hideung pikasieun. Koceak nu ngepungting jarerit lain tatu lain disiksa, tapi sieun nenyok Ki Baraja nu karek pijil ti jero kamar setan, tas ngadobrak bilik batu ku tanaga batin. Cakakak nu seuri para mitra sorang ngirung tapi geuman mata kukurayeun. Bewok, yeung aing bagiakeun. Sorang anung tanaga batin nu pohara kuatna. Perbawana matak ngageter kana jajantung, matak maruringkak bulu punuk. Juri kabur oi, setan oi kabur oi. Cek balad si Tegar bari lalumpatan. Ngacir nenyok kitu mah. Sabab Ki Baraja disangka dedemit kamar setan, nu gawena purah ngabinasa tawanan si Bewok. Walah, geuning anu kitu di dieu nya. Paingan mata keung we, ceuk si Tegar bari colohok. Manehna kaget nenyo makhluk nu jiga rorongkong hirup. Komo nenyo buukna nu gimbal, matana nu celong luncat narada bongkok, tulang tonggong kaciri bengkung, kok kolebatan katojok ku cahaya seuneu. Munur, si Tegar mere komando. Kapaksa nitah mundur,
lantaran teka irong bakal menang ngalawanan dedemit mah. Puguh we boro-boro dititah mundur samemehna geus kalabur lalumpatan. Jeleng-jeleng puluhan jelema jelung-jeleng laluncatan, tuluy mundur aya nu wani deukeut, aya nu ingkud-ingkudan, aya nu digusur ku baturna, aya ge nu nangkep sirah bari tulung-tulungan. Kacaturkeun para mitra si bewok jeung baladna. Ambak lain di kieuna sabab ngadadak-ngadak datang serangan nu ngancurkeun kaayaan di dinya. Jaba biji makhluk aneh nu pikasieun. Kurang ajar, setan di mana ha? Cek si bewok bari luncat ningkahan seuneu. Jeleng-jeleng baladna milu laluncatan tapi barang jeung kitu. Aya bayangan hideung kokolebatan, kolepat cebet, koceak aya nu ngajerit. Salah saurang balad si bewok pencar sirahna langsung namru saharita teu usik deui. Minja nu awakna can pati jag-jag kokoranangan nyingkahan seuneu. Katanyona para mitra sadaya usip Ibaraja. Kolepat jeleng keduk tongongna sejejak cungkel koceak minja ngacerit. Tulang tongong asa remuk lengak kusak teu usik deui. Bewok, bewok ka dieu bewok. Ki Baraja gegeroan ka si bewok. Nu digeroan colohok bengong mata simeuteun. Keung ngadenge sora anu batak pikasieun para mitra. Olah, setan naon nya wabuka aing deui. Barudak kumpul di dieu euy. Si bewok gegeroan ka anak buahna. Berhul nyalampurkeun ka manehanana nu geus kasoran balatak karerab ku seuneu. Ting juring kang balad si bewok katenyok ku si Tegar tuluy manehna ngagorowok mere komando. Sangkan ulah jauh teuing munurna imah nu dikeur dihakan seuneu kudu ditingker. Dikepung wakul buaya mangap bisi musuh aya nu lolos. Bareng jeung kaayaan kitu, harita ti jero kamar setan aya 3 jalma nyatana Anggara jeung Nyi Saerah katut Mang Dampa. Nu can bijil ti eta tempat, can karasa panas da seuneu gageblak keneh di bagian hareup. Ari bilik batu geus dobol di jejak Ki Baraja amburadua teu mangga pulia. Jang, na jadi rame kieu nya. Jeung sada seuneu deui. Nya mah aya karaman jiga nama yuah urang bijil. Tu kadinya tu kanu bolong tah. Anggara nunjuk kana bilik batu anu geus dobol. Mang Dampa moncor ti heula dituturkeun ku Nyi Saerah. Disusul ku Anggara barang kaluar ti kamar heab hawa karasana panas. Lantaran seuneu geus ngadeuketan kana palebah dinya. Wah, cilaka kahuruan jang. Katukang jalana. Ceuk Mang Dampa rada reuwas. Lumeh lawang ka hareup mah kapegat ku seuneu. Eueuh lawang ka tukang Mamang, ceuk Nyi Saerah. Di momoal kawas di kamar setan tu bilikna tu. Wawi jejak we lah, ceuk Mang Dampa kituna bari ngajejak bilik. Porobot dobol. Anggara nyebut bedog berat-berat dibabad bilik ngageblak. Ngageblag keluar, jeleng-jeleng tiluan keluar ti eta tempat. Bareng jeung kitu gur seuneu nyamer karohangan pamaenan. Nu bieutas diliwatan ku Anggara. Berai tukangeun wangunan caang. Anggara jeung batur-baturna malunur, da geus karasa ngaheabna hawa seuneu. Keur kitu gero aya nu ngagorowok. Woi! Kadieu tilu yo, kadieu yo. Pegat. Oreng balad-balad si Tegar ditugaskeun ngajaga kadinya bisi aya musuh nu lolos. Tekung silila para mitra burudul opatan ngalugas bedog. Teu tatanya heula jol narajang ka Anggara jeung baturna. Puguh reuwas jeleng-jeleng tiluan laluncatan nyingkahan balai. Rob limaan ngepung bedog pating gurilap katojok ku cahaya seuneu ngan untung memeh der tarung aya nu ngagorowok tarik. Heup tahan. Jang Anggara eta mah. Cenah rengkog anu limaan ngarengkog. Teu tulus nyerang jol anu ngabela ngabejaan datang. Koreng Pak RT. Wah, Jang. Teu kuna naon? Aduh, bagja. Tiasa patebang deui Jang. Pak RT bari ngajak sasalaman plong hate Anggara ngemplong. Berkah aya keneh dina panangtayungan Allah Pak RT. Nanging aya naon ieu meuni rame kieu aya naon saloresna ieu teh? Puguh si Tegar ngabejaan magarkeun teh ujang cilaka. Dibinasa ku si bewok, diasupkeun ka kamar setan. Terus saya mapak balad nyerang ka dieu maksa rek maksa dia ngabelaan ujang sabaraha kanca. Laras pisan Mang abdi katipu ku si bewok. Tapi alhamdulillah tiasa keneh bijil kalawan salamet. Kumaha dipayun? Ceuk Anggara luak dieu. Mangga urang ka payun na teh aya tongtonan gratis rame teh. Naon Mang? Aya rorongkong hirup nu tarung sareng balad si bewok. Anak buah si bewok terus kapanak 3 nu palastra, nu tatu 2. Nu sanesna babarengan ngoroyok si rorongkong hirup. Ceuk Pak RT reuwari weus-weus.
Erah mang hi urang ka ditu cek Anggara. Mangga Kang ngangi abdi aya panuhunya. Si bewok ulah ka dipayahan abdi mah hoyong terang heula beungeutna nu asli. Mangga mah yuk urang ka ditu. Balecet sarerea lumpat ka hareupeun wangunan. Dituturkeun ku Pak RT anu harita kagiliran jaga. Tetep di dinya. Hatena bungah lantaran Anggara salamet. Bis weh cek salah saurang. Oh, mun teu aya Pak RT mah kudu kajadian tarung bi teh, teh malah baturna. Sarog ka pakalangan tarung anu caang mabra. Lantaran seuneu tetep ngabebela haseup hideung bulak kaluhur. Silalatuna rabeng paramitra katiup ku angin. Balad si Tegar ngaregreg pager bitis ngajaga. Bisi aya balad si bewok anu kabur ti pakalangan ditambah deui ku balad Anggara milu rajeng. Megatan pijalaneun kabur breh katenyoeun ku si Tegar, gero si Tegar ngagero bari lumpat nyampeurkeun. Yang salamet nuhun Jang, nuhun, aduh, nuhun Jang. Cenah sanggeus tepi mani ngarontok bakat ku atoh baturna colohok. Alhamdulillah aya keneh umur mang ditangtayungan ku Allah. Geus ulah kaloba omong itu Bandungan tuh nu tarung tuh, cek Anggara. Muhun Jang itu teh sahanya. Nah jelema bet matak sieun teh. Ngomongna mata kukurayeun gerakanana kawasetan meni kokolepatan. Lir kilat. Kawitna mah bada dakang geus sieun. Ayeuna mah henteu. Da lah geuning sidik jalma jiga rorongkong teh ngamusuh ka si bewok Jang, ceuk si Tegar keun urang Bandungan. Harita si bewok jeung baladna nu hirup keneh teh keur paciweu. Ngayonan Ki Baraja nu kacida galakna Ki Baraja teu mawa pakarang tapi kukuna seukeut alahbatan gobang. Tara make gegendir tapi peureupna bisa ngancurkeun batu. Puguh si bewok jeung baturna seber. Ngalawan ngan sakadar tamak kawaranan. Lolobana mah nyingkahan panarajang teu bisa nyerang. Budak, montong teu terbeng hayang ngadek atawa ngelonyok. Ayeuna mah jungkelkeun isina 30 kana seuneu, cek si bewok ngagorowok ka anak buahna. Tapi anak buahna teu pati malire anggerebut bet ngagunakeun bedog jeung peureup. Sabrut saurang narajang teu make ijiran. Bedog nyebuk rek nigas pepeuteuyan Ki Baraja, kenyereng bedog kawas ngadek linggis nepi ka ngebul leungeun musuh teh. Hayang modalnya cek Ki Baraja bari mali. Sakilat leungeun urang rangwas teh ngarawel beuheung eta jalma kak beunang sakaligus. Meningan sagiriwil kawas ngajingjing meri lumpuh. Suku eta jalma rorowesan rek ngagero teu bisa. Di korona asa mengpet. Satengah dicekek koleweng diputerkeun duhureun sirah. Puguh we atuh nu nenyokeun meni pating puringkak bulu punuk. Malah Ki Bewok ge para mitra. Meni calangap bakat ku paur jeung kaget sabab makhluk nurang kemong begang teh tanagana rosa naker. Modar sia setan, cek Ki Baraja. Taleweng musuhna dialungkeun kana seuneu nu keur ngabebela. Sorang ngaguruh di barung ku pating perepet jeung pating peletok. Terus cerit aya nu ngoceak mata kukurayeun. Sorang nganung aweuhan kawasna mah aya nu ngalelewean akhirna mah jep cempe kasilep ku guruhna seuneu. Cakakak harita Ki Baraja seuri sorana matak maruringkak bulu punuk. Tapi si Bewok taya kasieun manehna jadi panasaran hayang nyeho kana kadijayaan Ki Baraja. Jeung dina jelema naon eta teh sanyana. Sabab ujug-ujug bijil ti jero imah padahal tadina mah teu kanyahoan di mana ayana. Setan alas ya. Manusana naon ieu teh dicacag ku aing leuleuh. Dipake suluh sia ku aing, ceuk si Bewok tuluy masang kuda-kuda. Tanaga musir dina leungeun. Harita teh panon mencerong ka Ki Baraja nu harita keur nulak cangkeng bari seuri. Matana buburilakan seurina matak pating pesariak bulu punuk. Nenyo si Bewok masang kuda-kuda. Anak buahna nu kari opatan meh bareng nurutan. Maksudna marek ngarempug sakaligus supaya Ki Baraja ripuheun. Sabrut 5 anak rajang bebarengan. Bedog pating gurilap. Ngancam kana awak Ki Baraja tapi saurang ge para mitra. Ditahan ku dampaleungeun. Nu saurang ditunyel ku siku. Ki Bewok dijejak ku suku kenca nu datang ti tukang disegeng ku bujur. Eta kabeh dilaksanakeun kalawan make gerakan nu kacida. Cepetna hese dituturkeun ku mata. Nyaho-nyaho 5 musuh pating jarengkang ka tukang. Malah anu ngajurah roh sagara kugulitikan. Korejat hudang deui pating rengkenek masang kuda-kuda.
napas ngahega kesang ngucur sakujur awak. Cacantung ratug hate pating sareblak. Nasok sieun kawas baturna dialungkeun kana seuneu teu beda jeung anak beurit diciwir ku budak. "Dak sakali didak," ceuk si bewok sabrut narajang deui geus teu make perhitungan. Geus eleh jajaten hate kalah ka kawer gelut teu make jeung uteuh. Nyapuguh we para mitra Kibarajang ngeunaheun pisan nu datang ti kenca dikepret ku leungeun kenca. Nu datang ti katuhu dikepret ku leungeun katuhu bareng jeung nu datang ti hareup dijejek dadana. Ti tukang disiku bari ngagilak meueusan. Ari si bewok nu datang telat meuning ngeunah-ngeunah keur ditewak beuheungna. Ramo nu rangwas meulit kana punuk. Para mitra sadaya dicekek. Si bewok ngalel mata buncelik. Suku jeung leungeun roroesan teu bisaeun ngomong ti koromang petan. Nepi ka berat berut hitut wer-wer kiih bakat ku sieun jeung reuwas. Hayang modar. Kibaraja seuri bari ngajegang. Si bewok dijungjungkeun lalaunan digebikeun bari dipolototan mung hanyakal waktosna kabujeng seep. Aduh, hanyakal para mitranya lah. Waktosna kabujeng seep dugi ka dieu we heula carios nyambung nu judulna nyaeta neangan Bapa Karya Kileuksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina Mang Dongeng keun dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun para mitra. Mangga sanes kirang sono Mang Jaya teh ngahaturkeun wilujeng kantun bae kasadayana permios.